Bismillah ucap wiwitan sapa mondut kinuluran sapa neja tinekana turun jati rahayu lar datang baca waluya muka gapura rahayu raja gapura ding lumampa geus cunduk anu lumak nya datang nu milang ringkang malati lingsir kuanci ermawa ligar kumangsa nya kukuku geus leureuk hidayah mana jagong tuhur beunang udun anak king bagea sumping kecap beunang unang-unang anak king dihaturan haturan bagea sumping haturan jimat awati panganten teh geuning sumping hidup budi anti nyumponan janji pasini ditawurkeun bangati katresna nu gelar dicongkaras dilambangkeun dina kembang dironcek mirupa maneh ka ibuna calon panganten istri dihaturana ngan kalungkeun roncean maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kasih bal bagi bal anaki hidup ditampi ku ibu bal jagong tuhur benang nunun anak king bagea sumping kecap benang unang-unang anak king dihaturan bagea sumping tutut gunung keong remang sumangga gerakek can
disampaikan ke pemirsa panata acara. Katawis para tatamu rupiah masih kene aya nu ngaradeg biasa linggi wangga aya di palihan payun aya kene nu kosong sumangga biasa dilinggihan wabil khusus kanggo kulawargi Jembar rombongan di bakal panganten pamaget. Ngedawidi kasadayana para sepuh bini sepuh insyaallah acara sejadi kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Al ulama wa zu'amaul kiram anu kusim kuring dipihormat para sepuh bini sepuh sami hormat dan sim kuring bil akhos ibu kalih rama bakal panganten pamaget anu kusim kuring dipihormat ibu kalih rama bakal panganten istri sami anu kusim kuring dipihormat aparatur pemerintahan desa setempat, Bapak Kuwu, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT sami anu kusim kuring dipihormat, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sadayana anu sami rawuh hormatan sim kuring. Bismillah nu jadi bubuka, wiwitan nu jadi munggaran. Kalayan diwuwuh ku shalawat nu janten rahmat. Niti wanci nu mustari ningang mangsan waluya, timpah tipayun puja kalih puji eta tetap kagungan Allah Azza wa Jalla anu mana parantos masihan rupi-rupi kanikmatan ka urang sadaya nikmat panjang yuswa nikmat kesehatan sehat jasmani kalih rohani terutamina nikmat iman sinareng nikmat Islam sholawat kalih salam mugi artep sapapaosna dicurahkeun ka panutan urang sadaya junjunan urang sadaya yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka para keluargana ka para sahabatna tabiin mewah tabiatna dugi ka urang sadaya salaku umatna anu turut-tumutur mika cinta kana ajaran anjeunna ti kawit di dunia dugikeun ka yaumil kiamah. Para sepuh bini sepuh hapunten anu kasuhun hampura anu diteda wening galih nu dipamrih sim kuring ngadeg payunan para bapak ibu hadirin sadayana. Insya Allah sejak ngadugikan rondayan acara anu paris dipedari enjing-enjing ieu dina raraga walimatul arus dua insan hamba Allah anu insya Allah badai ngadahupna Neng Herlina ka Harun anjeuna sejak nutup mangsa lalagasan sejak ngalaksanakeun sunnah Rasul ngalaksanakeun akdu nikah ijab kabul akan pernikahan nanging panginten aya sabaraha baris acara anu baris dipedar anu kahiji nyaeta Bibika anu insya Allah badai dilebetanku gema wahyu ilahi atanapi pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalajengan acara serentampen penyerahan di kulawargi Jembar bakal panganten pameget lajeng panampian di kulawargi Jembar bakal panganten istri. Kalajengan acara penyerahan hantaran secara simbolis lebat karena acara inti acara lumangsung akdu nikah anu badai dipandu ku petugas di kantor urusan agama Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Kalajengan acara adat Sunda sungkem huap lingkung kali sawer lebat kana musafahah eta panganten rondayan acara dina enjing-enjing ieu sumangga urang buka acara ku ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semua orang sami-sami dangukeun lantunan kalam ilahi atanapi gema wahyu ilahi anu insyaallah bade diaoskeun ku kersana Ibu Cici Kak mantena sumangga di haturanan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Diteraskeun kana pamaosaan sholawat. As-salatu wassalamu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mangga sareng. As-salatu wassalamu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. As-salatu wassalamu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ngahaturkeun sawunuhun naksa kabingahan ka kersana Ibu Cicih anu parantos ngaoskeun kalam-kalam Allah kali sholawat Nabi. Pamudah-mudahan aya manfaatna wabil khusus kanggo anjeunna, khususna deui kanggo kedua insan hamba Allah anu bade ngalaksanakeun sunnah Rasul. Umumna kanggo urang sadaya malah mandar. Tiasa ngajantenkeun panami-nami keimanan sinareng katakwaan urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wabil khusus kabakal panganten pameget mewah rombongan. Sok sanaos sami surti sami uninga maksudna
nanging panginten kanggo nyumponan tindak tanduk tata titi duduga prayoga pangesi dunya rupina tercakap kusurti hungkul nanging kedah disarangan ku ucap kalih kedalisan numawi aya naon jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang ka ieu patempatan ku kitu naga kersana kasepuhan wawakil ti kula wargi Jembar bakal panganten pameget kersana anu dipihormat Bapak Muhtar sumangga dihaturanan kanggo ngadugikeun kendalisan pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatan liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa anka lillah istahaqqa wilayatallah. Al hadis wallahu a'lam biradih. Bapak Kepala Desa nu dipihormat sareng sadastapna. Oge katingali rerencangan sumkuring wabil khusus kakarsana sepuhna calon pengantin istri ka Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, oke sadayana jamaah anu sang hadir, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun papunten panginten ka sadayana jamaah simkuring atas nami ketua rombongan dipalih kulon kalayan nutayasane simkuring nyandak rombongan iteh hiji dipalih Pasir Angga, kadua dipalihan Lamping, katilu dipalihan Cicanggong. Kalayan panginten tipayun urang sami-sami madatkeun puji sidarang syukur alhamdulillah warahman rahimna Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tiasa ngaluhan dina kasempatan. Mudah-mudahan urang sapapaosna ginlungan kawulejengan kalian salamina dipaparinan hidayah sareng taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kali salamna urang sami-sami curalipakeun ka panutan urang samudayana habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, ka para tabiat, ka sadayana termasuk urang samudayana umat Bantenna. Mudah-mudahan jaga di rumah jajaknya sapati lumati mantenna, amin ya rabbal alamin. Tipayun hadirin usami hadir
simkuring di payun hapunten dina raraga ngadugikeun tugas simkuring sakuna partos kamaklum ku sadayana tarutamina bilih aya bahasa atanapi kecap anu kecep anu teu sapakodos sareng kahoyong sadayana mungti payun kahiji panginten seja silaturahim utamina ti warga Bangbayang ka warga desa Gerba mudah-mudahan biasa katampi ku ayana silaturahim ieu alhamdulillah keterangan para sinatelakeun bakal panjangkeun yuswa oge diseukeun rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana daya sanes ku ayana silatul wa'di di mana parantos perjanjian di awal ayana akan pertikahan ieu parantos direncanakeun ditumula atanapi tos lami ayeuna nembe tiasa dilaksanakeun sakumaha nu parantos kamaklum kalayan alhamdulillah dina sasi ieu mangrupakeun sasi anu agen ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun kagolongan jami muslimina dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna hadirin anu sami hadir utamina daya sanes silatul akdi rehing jang harun katingali ku simkuring teu mula geus gelisah gelisah tadi mah tadi itu teh pas ciranga mendes sesatna arek lompat sorangan ka dieu teh tapi dah alhamdulillah tadi teh dicerek heula ku di dieu ai biasa nama di pengkolkeun heula mung alhamdulillah panginten tos sedang ngartos tukang riasna ka ditu mawi di dieu teh tilami alhamdulillah nu biasa nama tukang rias teh sok dirias di dia tapi alhamdulillah Mang Harun teh dirias di Pasirangga alhamdulillah bawi tilami kain mudah-mudahan da Jang Harun ti dituna mangda teu jingjing teu bawa teu kapal teu kepeul bung nyandak eta we wungkul koneng sasolor muncang sadampa da eta mah khusus kanggo si Neng lah nu teh aya sanes uluk jangkung nama katingali mung mudah-mudahan da anjeunna parantos yakin parantos niat anu buleud hoyong ngalaksanakeun akad pertikahan nu sakumaha tadi parantos diuningakeun hadisna sing sajalmi anu nikah karena Allah nikahkeun karena Allah insyaallah aya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mang Harun ulah horeamnya dina hal ieu anjeun geus buleud niat hoyong ngalakeun akad pertikahan. Mudah-mudahan bari kalancaran. Utamina kasepuna mangga simkuring jangakeun saengga enggalna ditikahkeun ka calon panganten istrina kalian mudah-mudahan hidup dinangarakeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Kajengan anu salajengna daya sanes da panganten mah teu jingjing teu bawa teu kapal teu kepeul da kapalna teu kakepeul aya panginten duka naon kadeudeuh kanyaah julian sepuhna keur jeru hidup ada ke rumah tangga mudah-mudahan tiasa manfaat kalayan nu teh sanes teu tingali bentuk kadona kayu bentuk nu dimaksud ku sepuhna kanggo hidup berdua dina ngalaksanakeun rumah tangga. Panginten nu terakhir panginten urang sami-sami doakeun Jang Harun nu bade ngalaksanakeun rumah tangga
mudah-mudahan rumah tangga anu awal, rumah tangga anu akhir, anu bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Panginten sakitu muka piatur hapunten anu kasuhun. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ngaturkeun sawadahun laksa kabingahan kawa wakil kasepuhan ti kula wargi Jembar bakal panganten pameget anu manana me kasaksen kurang sedaya. Alhamdulillah wa syukurillah rehing lain lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja purwa aya nu dimaksad sejak ngaitkeun janji pasini manjangkeun simpai babarayaan sakotretna tina hate sakeser daun satangkal sabungkus parangjeng bungkusna rupina bade nyerahkeun bakal panganten pameget miwah cacandakanana atuh sim kuring ngan saukur dharma tewasa kanggo panjang carita kanggo pangwalerna insyaallah baris didugikeun langsung ku kersana kasepuhan wawakil ti kula wargi Jembar bakal panganten istri kersana anu dipihormat Bapak Usman Ali Sumangga di Haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Nu dihormat pangarsa pupuh desa Gerbah Bapak Kuwu kali reng-rengan perangkat desana. Wabil khusus para tamu calon panganten pameget hormaten pribados bawiraos kangge bubuka ngiringan wae ka sepuh kanu tipayun margi ceuk pantun urang dieu ka Cicanggong lewat Cibenying terus kemade Pak Mutar ka Cicanggong lewat Cibenying mawa leunca ejeung beas lamun ngomong ulah lila teuing sabab cuaca beuki panas. 5 poin anu baris didugikeun atas nami sepuhna calon panganten istri Bapak Hadis kali Ibu Uju pribados nu kahiji nampi salam silaturahmina ti calon panganten pameget anu tadi terus disebatkeun ku sepuh sababaraha silah. Mudah-mudahan sababaraha silah ieu dibeungkeut ku 3 silah anu utama. Silah qalbiyah, silah fikriyah, sareng silah jasadiyah malah mandar ieu riungan disarengan kulungsur rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana sihapunten panginten kasepuhna oge para tatamu tempat anu sakieu heureutna oge nganuhunkeun ka aparatur pemerintah terutami ka Pakuwu Gerbah pribados tos dipasihan izin kangge nutup jalur tol ieu teh tol Cipali Kang Dayat ieu teh nya. Alhamdulillah panginten hatur nuhun Pak Kuwu pribados sakulawargi tos diizinan kangge nutup ieu jalan. Insyaallah panginten ba'da duhur mah sakumaha biasa tos dibuka deui. Janten ayeuna mah mangga ka Cipali Tonggoh bilih bade ka Kawali atawa nepi ka mana-kamanana milari jalur alternatif bae. Anu katilu nampi pisan pribados selaku sepuhna nampi Cep Harun teu make arasin teu Harun wungkul. Harun alhamdulillah insyaallah ku Bapak sagedap deui baris di ijab kabulkeun. Eta nu paling pokok nama kangnya anu kaopatna nyanggakeun cenah tadi teu jungjang teu jingjing teu kupal teu keupeuh cenah katingali aya nu nanggeuy aya nu ngelek ngan sigana mah mang anu ek dibikeun teh jerona wungkul eta teh da ai cangkang nama sigana meunang nginjem
mau dipasihkeun jeung cangkang-cangkangna teh mudah-mudahan kamelang ti calon ti sepuhna calon panganten pameget kangge pun anak di dieu ieu janten bekal oge jimat anu mafat maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Tilu tadi teh abi teh nyaris teh 5 nya 5 poin mohon anu kaopat insyaallah tong hariwang nah harunnya hidup sakedap deui siap ti ayeuna geura lempengkeun niat insyaallah pun anak ogenan sami tos ngalempengkeun niatna margi pernikahan bukan hanya menyalurkan kebutuhan biologis unggul nu paling penting mah ningkatkeun kualitas ibadah ka Allah anu kalima sakitu nu kapihatur hapunten dina kakiranganna billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ngaturkeun sanuhun laksakabingahan kawa wakil kasepuhan ti kula wargi Jembar bakal panganten istri anu mana dambe parantos kasaksen kurang sadaya ngadugikeun kedalisan panampian. Alhamdulillah wasyukurillah nugar cadas manggih emas momok manggih gorowong aya jalan komo mentas jalan gede sasapuan itu purun ieu daek laksana nya pamaksadan kalajengan acara penyerahan hantaran secara simbolis sumangga ka ibuna bakal panganten pameget kali ibuna bakal panganten istri linggih lenggah kapalihan payun kanggo ngadugikeun hantaran seserahan. Sangga Kalingga Murda pemuda-mudanya terjimat manfaat kalau bekal kehidupan dua insan hamba Allah anu bade ngalaksanakeun sunnah Rasul. Alhamdulillah wasyukurillah kalayan ditampi ku kabingahan bingah amar watasuta bingah ka giri-giri bingah nu daya wataswana. Jazakallahu khairan katur mudah-mudahan terjimat manfaat kanggo bekal kehidupan dua insan hamba Allah anu insyaallah sakadap deui sejak melaksanakan prosesi akdun. Bila ucap wiwitan sapa munut ginuluran sapa nejah tina kanan run turun jati rahayu lar datang bagja waluya muka gapura rahayu.
Siap Wilujeng Sumping cuang lagu kejang siap Wilujeng Sumping anu ginding sing jadi kula warga anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sekali deui jang bae bangket masing deket sing asup ka sawarga anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Oh ya, sinamal amin. Amin. Asep gelis pada ditunya bager Ari Gusti Allah mah geningan maha adil. Laras eta teh laras. Nyiptakeun umatna sapasang. Laras. Papasan laras. Aya beurang, aya peuting. Aya awewe, aya lalaki. Aya rana, aya duda. Eti balik aya duda, aya mana rana. Iya, oh emak, kisbay. Wah oke kesini tidak sendirian. Allah ayah pasangan wah sama si Bebek, si Ambo. Mana dengan si Ambo? Kecong milarian si Ambo ya. Iya Ambo si Ambo. Ambo, sanes. Taya tuh Ambo sanes ya Ambo. Oh mana si Ambo? Cang salukan gerak Ambo. Ayo nama ayah pamundut sukan banyak kaul. Oh jelas kaul sok atuh kaul mah ngalagu kada yuk urep-urep mah ya
Asyik. Juruk kawi wae kami waras. Semongko yuk. Wanti kurit surya hujan Siga nama alah eta dikuriling ka dapur. Siga nama eta siapa yang ngumpul. Susul kan itu susul penting.
Oh moal aya. Jadi pete kurang ngane nih. Lamun kurang uang mah. Iya jadi pasea. Hah? Waktu dua. Gus pisang uang servisah Ari Pak Kowo kasihan sabaraha teh 2000. Pak Kowo 2000 kan? Tapi kurang 2000. Cuang sising lar heula kakidul kakaler kawetan kakulon sangkan salalamet sadana utamina panganten tuh sing dipasihan kalancaran tubusnya kamana heula ya yayang setan beler kabukina pais jaer nyingkas yaeun tengah kalongan kan ituan tuh dari paku itu bagus setan edan kabukina pais ketan nyingkas yaeun ayo karunya apa tuh ayo kita sayang Bisi sawan amu. Itu budak muni sepa untung kepingsan. aduh iya nu atos kesok rabies Ieu asa kota-kota teh si amu. kadi tuh kidul setan gunul kabukina pais bakatun ingkas yaeun aduh karena perselingkuhan teh beuki izin deui kulon setan
Ayeuna mah sisinglar atos, kaul dangdut atos, cuang jaipongan nun. Jaipongan tradisi urang. Heeh. Paling ngantosan petugas di kantor urusan agama. Rama lan Sita
Kecunduk anu lumaku nyadatan nu milang ringka malati lengsir kuanci ermawar lingkar kumangsa nyaku kupu geser tidak yukman jagong tuhur benang-benang anaking bagia sumpi kecap benang-benang anaking di haturan bagia sumpi. Salam simbol. Atur jeung sumping atur insya Allah sakedap deui ijab sareng qabul sejak di rumah surga. Menenyang seung ge di atas amu mana ringih kenela we dina kursi anu ieu panganten di handap heula mohon supados teu sesangke bade kahatur kenela pangbage atanapi persembahan. Nyacapkeun lalampahan baris kapihatur mangrupi tina wanda ibing pangbage ilahan disebut tari persembahan.
MC upacara adat pengantin atau nabi bakal pengantin Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Oke, petugas di kantor urusan agama Peratus Ayah, sahabat para tabi'an tabi'ata, oke mudah-mudahan orang sadang sapati yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pangarsa Bapak Kepala Desa Bapak Anu Kusumping Hormat, para ulama, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد فإن الله تعالى حل النكاح وكتب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان utamina kanggo wali sinarang kampaman. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Harim, yang kahmat, Harim Kahir, yang jodohkan, Sayyidah, Kaputi Tegas Nabi, Amin, Karolina, Itim Syarifat, Binas Syarifat, Binas, Sabirran, Ibadah Kodran. Terima abdi nikah kana Erlina putri bapak kanggo abdi di mas kawinan perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima bilika wa al-fatih lima sabah. Nasir al-haqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adhim. Sholatan tattaqulana biha abla ridha wa taysir wa tubliku biha anna abla bashar wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta walina wa maulana fa inna mawla wa ni'mal nasir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha
وكما ألفت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah akan nikah kampus Barisan kelancaran, mudah-mudahan pernikahan dia jantan pernikahan awal terakhir jantan barisakin mawadah warahmah. Amin. Kang Harun atas nikahnya atas kasaha pada nyebatnya mah neng mah ya ya sok pastikan mas kawinan ngadep neng si anak ngadep. Sok neng, cepet. Tinggal si anak neng, si neng ngali si terus siap. Oh, neng Herlina, Bojo AA, Yayang AA, Anu Gelis, Ya AA, Masrahkeun, Mas kawin, muka sebat tadi, mudah-mudahan, aya manfaatna, sok walam neng, nampi abdi, neng, ditawur mas kawin, kuaha, anu ganteng, mudah-mudahan, dia mas kawin, biasa dimanfaatkan ku abdi, insyaallah. Abdi baris tumut kumaula KAA sia sinaranggongi kanggo ti abdi insyaallah KAA baris di kontana engke wengi ya jazakallahu khairan katsira fi dunya wal akhirah.
Bapak-bapak itu pun alhamdulillah kami akan kampus beres dengan kelancaran. Kami sampaikan namanya. Mari saya. Bapak-bapak itu pun rutin asak itu jalan angkat pendidikan terupaya sebelum atas nama tugas di kantor usaha pemelajaran Cipaku sihapun dan kasuhun di mari pemelajaran di sini pendapatan dan karos dan karos kapan kamu saja benar itu tuh wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelis bager mungguh ari lalakon kapan salawasna kumadalang kauger kugu gunungan di watasan kubak lebar tancep kayon namangsana dihimpinas di pangersama suci kiwari jentreng ngabukti tawis insan anu saleh eling ke Purwadumadi di mananya urang asal di mandinya urang kawi cukang lantaran ibu sareng ramah hidup kapanganten sakali dihaturana kanggo nyaloo sungkem ka ingkang ibu sewa nyaloo. Gak sungguh pambakti kesadiran Nungi iman Talika sono Widi mama kali apa abdi Tiasa laksana Idua lokasuhun Salajengna dirangkul ku ingkang ibu kalih rama rangkul apa ibu ieu tuang putra munut pangdunga ka ibu kalih ka apa anaking kasep gelis hidup pageduan pangdunga mama kali ibu hidup nyarengan mugia mulus rahayu berkah salamat apanjang apunjung salam gelis pager kasep duaan tiwan kin ayeuna hidup kagungan ibu dua rama dua sanaos mertua kesebatna umur satata kalungguhanana dan sakitu kapanganten sakali ayeuna dihaturana urang jalu sungkem kapangkonan ingkang ibu kali rama mertua sewana cekap gelis anak ieu kasep cekap maka ayeuna hidup pagerduaan nyaluuh dina pakonan ingkang ibu kalih rama mertua sami sepuh hidup sami ayeuna mah janten bagian kulawarga hidup prak nyaluuh di tengah Ya Allah luas asih abdi Gusti sejatuhan sareng mugi miharep waras kapun bapa kapun diam sapertos mihawaratosna aran jenah di kapun kur lajeng dibagiakeun ku ibu kalih ku apa rangkul ya tuang putra ibu tong disaha-saha tong diwilah-wilahkannya sami ayeuna mah janten bagian kulawarga apa sareng ibu bal kasep bal geulis bal anak hidup ditampi ku ibu beral pangdunga ibu kalih apa nyarengan hidup mugia rumah tangga sing rumah tangga anu panjang kapunggung sing rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah cekap geulis bager kasep salajengna anaking mangga hidup ayeuna linggih deui mangga linggih deui tu palamina talari paranti tradisi di datar piangan satu tas ijab sang kobul ilahar sampai disemat dua pelingkung silip simbol sarang siloka untuk raut sauyunan kacai dari salawi kadarat dari salabak rumah tangga diuluh untuk romantisan
signifikan itu signifikannya. Buah pamungkas, buah kabidun, buah kanya. Panangan kiwana ngai angket ibu mana? Tanggai angket na angket ibu di tanggai angket. Mengacakkan di tangan. Hiji, dua, tilu. Dilajak ku ingkang rama. Tangai angket apa? Angket tangai ku panangan kiwa. Angket gabok bata. Ditahan dulu apa? Hiji, dua, tilu. Apa serang ibu dikit deui? Salajengna panganten sakali. Silih ku apa? Awis lutut raut sauyana. Panangan anu katuhu geus anu magelna gitu. AKTT mangga catetkeun kana lame AKTT catetkeun. Tahan heula catetkeun kana lame. Catetkeun ditahan. Hiji, dua, tilu.
Payun, Payun, oke digejret kena ke handap ya. Siap, Payun kan A. So, putar ke keduaan hiji. Angkat ke luhur, angkat ke handap, ke luhur deui, tak ketek kitu nya. Siap, ayeuna pupuskeun hiji, 2, 3. Alhamdulillah. Oh, daya tahukeun cenah tua ageung. Pamungkas piuruk sepuh dina wanda sawer panganten payung ki juru payung menawi aya pagar bagus menawi aya anu tepung payung wali payungan bios mohon berarti ke atuh panganten heula nyawernanya mohon tadi payungan mah mangga ingkang ibu kali drama mohon janten ke anu di payun panginten damar kita mau payung atau napi pajeng ke 2